sultan kita sojo. Mama, nang semuju di dalam mama. Sebelum kan dia pun berpilih segala kelopatan anak pelantas dipilih dikawin di babarke aja bisa tikok mama aja ditobat tikok aja ditabati ko yang saja dia sebulan hari Pak enjing dinten Salasa aping 27 Juli kalau badan ini saksa pembukaan dirikan yang namun mungkin kedua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dipayung dikusumpul ibu hormat, ibu rama di calon pengantin istri. Dewa oke tengah kantung kami karena lagi dua bini sepuh alasan dilalu alasan dikusumpul di dengarnya. Dipayung mangga orang sesama panjatkan puji senang syukur kajak ini lebih Lina kukasani mampen. Alhamdulillah orang sadayana tukrugikan kelapes iu masih dipapainan mangkurang-kurang kalikmatan. Nikmat iman Islam, nikmat sehat, serta nikmat yusra panjang masih dipapainan ke orang sadayana. Kurang Dewa obo kekakan tuntungin kesaraya para umatnya anu tumutut karena ajaran mantenunana panagi ulang sadaya kalabat tuntun umatna anu ada di tulugikan kajiannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesepuhan nyuwah kada lagi sarayana dipayun sikuring saringan sedengan kewiti tantos parantos kemawang tuh linggih di pelayanan lagi sadayana di nawakes ieu sejawa gua hiji acara Sunda anu ilahan apa biasa dilaksanakeun serta acara enjing meunang akad nikah abang pigirapangan anu maksa sareng tujuanana kangge nyucikeun diri ngarsikeun nyicil tina sagala kakotor tulunekeun anu aya dina badan diri nu geulis sareng kantor istri anu ngahalangan tina sagala pangiatanana anu sae. Namun hapunten di acara teh daya patulak pakalina sang agama tantos dimangan saukur kalis bagja kalis bungahna kalis kanyahna urang mujantan urang Pasundan kangge ngajengkeun seni budaya tuturunan anu aya di tanah Kriana. Manawi di acara teh salah somo ayeuna teu kapungkur oge kantos aya nanging tos langki anu ngangge dina acara selama. Kukituna tayo patna ayeuna kusimpuling sejadi guar deui suga diunyangkeun kami sarayana malihan nyalingan ke urang teh asal ti mana teu bakal deui ka mana. Kukituna serta acara dilanjutkeun kana acara salajengna kangge nu geulis sareng panganten istri ningena mangga supados tiasa linggih di payunan ibu rama hideung kangge ngalaksanakeun acara ngaran sareng siraman mangga geulis.
Kesepuhan ilah kadang wargi sarayana anu kusimkuring di dunia. Alhamdulillah di painan orang kantos linggi hiji wanoja anu geus cangkemih jenenganana neng elak anu sakedap deui ieu murangkali teh sejangali alam sakawitna nu geus teh ayeuna alam lagasan atrapi alam lelimohan bari ngalih kana alam purnan atrapi alam rumah tangga anu kantos sampai asana ieu nu geuli ngalaksanakeun sunah rasul langitan enjing kantos ieu pun anak teh hoyong susuci heula hoyong bebersih heula diceung tina sagala kokoton tuluregeun anu aya dina badanna sarasariosna bade ngalaksanakeun ngarasaran sirama turta sejeukeun doa sareng kalian tina janten ibu ramana margi ridona Gusti Rumah Suci gumantung kana ridho janten indung jeung bapa namun sarta cana video singkuring sejelema bener alat atau properti anu paling digikeun anu tangkos ieu sadayana ngagaduhan lampang siloka anu aya kakaitanana sareng anu kurang kalakonan sageunteun di payun di dieu aya lilin atau di kali katujuh neng ayo ka palidieuneuna disunat lieuna hiji-hiji ku neng lilin atau di kali katujuh tujuh kali lilin teh ngalambangkeun dinten di dinten Senin dugikeun ka dinten Minggu tangtos lalakon kahirupan urang kalandapan jadi dinten eta bunga dibarengan jeung pulihna bagja disarangan sareng prihatina siang sinar wangina istri benerung pamagetna tangtos silih nembongan kaalaman karandapan kurang dina dinten-dinten eta jantan carita malihan bagia tiasa jantan eunteng naon anu awang ti kapungkur bagia tiasa jantan sumangat ke urang ngalakonan kahirupan dina kapayuna ajeng di aya seungeun seungeun teh lambangna parampoe anu sakia nyahan urang sadayana teu dugikeun ka bumi ieu teh aya akan ape akhir zaman teh sami sareng satiana we janten ibu jeung ramana mika asih ngatik ngajari ngaping ngadaba-daba kalau jantan putrana anu tinangtos dayalah sareng kaya capekna salajengna di dieu aya sinjang 7 gambar ngalambangkeun kanyaah kasih kadeureut ka cinta indung jeung bapa anu tangtos moal luntur kusul moalas ka zaman sapanjangna kanyaahna teu aya gentos sampaya seulihna malihan 7 sinjang ieu teh ngalambangkeun doa indung jeung bapa anu bakal tembus ka langit ka-7 insyaallah langsung didangu langsung dugi ka Gusti Rumah Suci terang di oge sinjang ieu teh ngagaduhan makna anu aladi peryogi kawining aku sarayana babarna urang ka alam dunya di ngalangkungan indung jeung bapa anu ngawitan ngabagiakeun urang di alam dunya ieu teh salampah sinjang ieu saterasna ieu sinjang teh tiasa dianggo ngais biasa dia ngabedol, oke biasa dia ngayun ngambil. Aku samalihna, urang dicatat deui ku Gusti Rumah Suci, mulih ka jati mulang ka asal. Saksanaos di dunia urang caya ku dunia jeung barana, teu ngagaduhan pangkat derajat alapun, tapi panjenengan kaumnya kesarayana moal tiasa kacandak dina kahirupan urang dina alam kalanggaman. Iwanti naon, iwanti doa, sareng sinjang ieu anu ngajejakkeun urang ka pangistirahatan anu pamungkas. Manawi sakitu alat sang properti anu parantos disagikeun di dieu. Anu salajengna mangga urang sami-sami saksena neng ela bade ngalaksanakeun ngaras ka ibu sareng ka ramana. Mangga geulis ayun ka mama sareng ka apa. Kasapuhan miwah kadang wargi sadayana ngaras teh ngagaduhan atos
ngawasuh dapat sampai indung jeung bapa. Saupami sasalaman antara pinungkeun dia punten. Sasalaman mah panyakernya unggalintang kurang tiasa kalakonan. Saban mah diangkat, saban pendak sareng sasaha, sasalaman mah kurang tiasa kalaksanakeun. Yang dia punten untuk unggalintang, tapi panyakeun salebara sakali kurang tiasa kalakonan. Tapi amin-amin ngawasuh dan pasarin indung jeung bapa. Komo unggalintang, komo sasari sakali, satahun sakali oge duka urang teh biasa kalakonan. Nenggelis sakali ke hidup saumur hidup. Biasa bebaktos kerujatan ibu ramah hidup. Salah sariosna ayeuna bade ngalaksanakeun naras, ngawasuh dan pasampeyanana. Sok salaos aya paribasa munjung kudu ka indung, muja teh kudu ka bapa, tapi kade ulah lepak tartos. Munjungna anu kedah kumaha, mujana oge anu kedah kumaha. Pagi munjungeun keur puja urang teh nomor hiji nu di luhur Gusti Maha Suci. Ngalangkungan ridoni indung jeung bapa tantos bakal ka kenging karidhoan ti mangtena. Ayeuna pidawuh Gusti Allah oge meningakeun kasadayana moal dihampura ka sanji umat lamun tajanting hampura pinujatan indung jeung bapana. Kukituna geulis mangga ayeuna meh ngageser carita kapalinan mama. Dicepeng panangan mamahna geulis beda. Dipeuteut, ditingali, sinleket. Mama oge sami, neng na ditingali. Geulis anaking kasawang ku hidup dina sabaraha tahun kapongkeun. Tuntak ka mama oge kaemutan nyarean na sabaraha tahun katukan. Nu geulis teh aya kandungan ngajompet indung tidak geulis. Saksanaos berat badannya tapi terisi ke mamawana. Saksanaos beri usik kesesare tapi tetap kamalan jeung kanyaan indung kacampur bau geulis salami hidup dan obat kandung. Hidup pada syukuran ka Gusti Maha Suci. Urangna pasadaya urang kawih. Dikawit dibabarkeun teu dugikeun ka ayeuna pendak sareng jodona. Biasa katukulan kudu jantan indung. Ayeuna hidup leres-leres ka syukuran ka Gusti Maha Suci. Kumargi di paira hidup aya insan Allah anu parantos ngarahkeun nyawana keur kawabateun jeung ka alam dunya. Geus saket-saket cai susu indung memang ngabadan hidup. Teu kasawang ku urang, teu kabayang ku urang. Sok sanaos dan saukur saket-sak kumaha urang kudu ngalikeunana, kumaha urang kudu ngalakeunana. Dunya manana pangkat derajat terjadi jaminan ke urang bisa ngagantian. Anaki surga Allah aya dapat sampai indung anjeun. Ayeuna kahiji gerapeta doa ini, kadua hidup sing ikhlas, katilu purakeun mastaka ning dina sampean mamah, suhungkeun kaikhlasanana, suhungkeun karidohanana, cilung geus tarane hidup baktos karujatan indung mangga.
Nang sungkep ke mama. Kenapa kurang mama ngelana? Sungkep. Mama. Nang sebuju di laluan mama. Sedangkan kan dia pun tidak segala kelapatan anak pelantas dipil ampun. Dikawin di babarga. Terdugikan ke airnya pada rumah tangga tuh. Ngarisikan, marinya ke dalam kamar alga itu tuh. Hapunten. Melihat kenala kolam pakai ucap, tekaraos, kantos ngarahatkan marah mama, hapunten merasa ageng-agengna. Mama, lagi mama ikhlas ridho. Masih nanti doa, dan melepaskan ehat, sejenak mama rumah tangga. Doa ada di pihaknya, mugia, bila boleh rumah tangga sing pendak serang kabagjaan, sing pendak serang kabunga, hitang terima rasa kegusi nama suci, ipapalingan keselamatan lahir batin dunia akhirat, tutak ingkar doa dina boleh rumah tangga. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang beris, dirangkul, dipeluk kemana kulma. Beris, tekuru dipenta, mau mama geus dihampun. Tekuru mentak mau mama geus didoakan dari anakku. Mama ikhlas, mama ridho melepaskan hidup ke kawangan rumah tangga. Bagi Allah nang tayunya, bagi Allah mapaling tina segala kehoyong tina harapan kita. Siang mengingat di barengan kudu hati mama, dipapaling keselamatan lahir batin dunia akhiratnya. Turing karena dipindah ku anjena, rumah tangga lagi kabarokan timantana. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Mangga geus disuruh mama natunnya. Mama, tak armena disuruh. Mangga ning ayeuna geus sarita ka payudang bapak. Geus pamain panangan bapana ku ning ditutup geus. Bapak, tinggali nengna, si ditutup. Anak ini, pengorbanan menjadi bapak. Orang menjadi anak, hampus. Tidak bisa kegantian, tidak bisa kebayar, dengan namun tapi harus dipikirkan ke orang. Hidup ini dididik. Bisa keluarga sakali dapat pesanan kan dinangku dinalakan kan di lupa tak guys menjadi saksinya kecelakaan cai mata apa bertukar kisah anu ngalir dengan saksi pengorbanan apa ke orang menjadi anak pandangan anu dikepul pernah ayeuna karena bapak ke alam dunia diralu dipanggung tadi dia haluskan ayat-ayat Allah ada yang jadi koma dari kami melingkar lalu diajar apa dituntut ku apa tuntut dan dugikan kata salompa dari kami yang dewasa pandangan dia merangkul neng dari kami yang pinagi jempuri jika susah akhirnya neng pada rumah tangga pandangan apa tuh mampir keluar kamu di rumah suci dan ada kamu tenang ke rumah tanggamu ke rizkimu ke kesehatanmu ke Allah ijabah lagi Allah mengabulkan kita segala doa gelis tajam tuntas hidup masih yang kabungah ke apa juga kawan nengkas paling ada topik apa tidak bintang Injil bagaimana akan nikah gelas suhunkeun keikhlasan anak geus tinujatan apa hidup gelas suhunkeun kaedahanna keur nikahkeun neng dari itu enjing sareng panutan kuliahna mangga geus purakeun masakan neng dina luar sampean apa sujud neng ka apa geus bisa
Apa ngalamun orangnya dia dewasa dulu. Dipastikan ke dari yang selama ini tidak kenyana, tidak keasihna, tuh pengorbanan terus malah biasa kaget persen, malah biasa kabalas tina segala pihak mau juga dokumen apa tidak segala kelapakan cemurung berarti apa naik pada rumah tangga lagi Allah yang payung lagi Allah mapai tidak segala harapan pun cita-cita lagi Allah mabulku sindikan kekeh milik krisihan ditubikan tidak segala abalaina dipanjangkan jodohna ngurus rahayu selamat ditang kayak masalah saku gusti suci kayak kabarakan rumah tangga abdi jantan keluarga anu sakinah mawadah salah orang mau amin ya Allah ya rabbal alamin lain aku apa guys anaknya si bagja si bunga lain kehidup masih panjang moga Allah meridho moga Allah nantayungan moga Allah ngabulkeun tina salah harapan tuh kahayang hidup apa nggak aku bisa makan hidup kedua guys moga hari paparin panjang jodoh mulus rahayu berkah selamat digampilkan rizkina ditebihkan tina segala kolak Allah apa nitip hidup ulah jauh di ibadah sing deket Gusti Maha Suci ngaji eta modal teh urang laporan kehidupan di dunia kalian ini beranggeus beranakin apa ikhlas apa ridho melepaskan ke ngalakonan rumah tangga mugi Allah nantayna ngajarkan keluarga hidup keluarga anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin nih disun apa guys saling gede di tengah-tengah dan habis bapak sama mama kesepuhan mewah kadang mari sadayana alhamdulillah dina cara ngaras kantos rengsek namun satu acana ieu geus dicenak tinggi ke tempat pangibakan atau pisilana urang pasien waktos kangeneng era ngedalkeun di sana naon anu aya dina manahna lobangkeun ayeuna kanangnya ulah dugikeun aya enak-enak atau api hajakan bisa pakai sana mangga geus sasariasan kami malang sareng bapak Bismillahirrahmanirrahim Bapak atur nuhun tina kasih sayang pengorbanan di sareng bapak dina merawat Ella
dikawin dilepet kandungan tapi ada nailah dewasa. Apunten. Selama 22 tahun ieu karena kesden beban nunggu bibi sareng bapak. Apunten. Ela saja biasa kurang terima kami sareng bapak. Pak enjing dinten Salasa kaping 27 Juli ela bade disaksana pamungkas dirikan ela ela dimungkin pinuhan mugia rumah tangga ela jauh rumah tangga ela sakit mawadah barokah. Walian buat bapak daerah dari bapak udah daerah bapak dari apa daerah mudah-mudahan ini dari dapat ulah ayat itu berdoa saya ini saya apa di waktu kok nih dipeluk suaranya ini sama bapak saya. Ya Allah, Gusti Rumah Suci pada bisa dan Bapak dia pun anak tidak boleh ngawal rumah tangganya. Mengusaha berkah selamat panjang jodohnya untuk keriduan aja. Umum baca nayati izinkan keluarga anu pinuku kabungan. Lahir batin dunia adalah sakinah tawadah sawarah. Ya Allah, Gusti Rumah Suci nomor bagi Allah. Kami kawasin kasih ke saya umat. Papalim pernyataan keluarga adi dina diperingin kelancaran. Kabarokahan, mugia dilancarkan, ditebihkan tina sagala balaina, digampilkan tina sagala mereka. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mangga gelis, nangada, mimik sareng bapak oge salengada, nengna ulah bicara pilih di tempat pengibakannya, atau anu bade ngirim ibakan, mangga kantornya ke kantor kapal itu. Ulang laksanakan sarang-sarang silamannya.
sangat cai berisian kembang. Alhamdulillah sababang ngewakos ayah hadara anak hatur kayak dia lebat cair mungkin orang sing jadi kabur di rumah suci berkasih hatane ke rumah tanggana ke rizkina mugi Allah menjabah mugi Allah mawain amin ya rabbal alamin maka bapak berpun itu yang ada Bapak dipanggil. Nih, ngelakuin dongeng. Nginten ke jalan kapungku, kapungku. Neng di ayun aning di eyong eyong, di masuk. Maya sebagai angkat kemana wae, toleh sinjak dia jadi saksi. Namun, ayunan yang di ais. Mereka Aisyah yang pamungkas sekedar diri sinjak itu sudah dilepas sampai selama kali naik mata diukur dari kapal dia ku bapak kan aus naik montang lagi tentangnya kurang sadar malam khususnya neng merana di luar jauh menjaga sepuk bapak tidak sadar pulau kesana kapulik kabungan kalau mereka menjaga indung jumlah tanah akhirnya ngalaunan besok yang sepengangka apa ngalaunan besok yang kali aisyana hartosna lepasna sebagian tangga orang ini sang bapak kami masukna kami ngadikna yang ngadikna kurang percaya dengan mengajarkan salam tapi kata tindakannya kasih kadedangan mau tiasa kasih mau tiasa kadebaskan usaha sehat indung jeung bapak mengadil ciklis siapkan namanya pada dikali tulisnya ini dibuka angga aina digejang ko apa digejang ko ini cari kuni pagi angga cari ini dipayun karena yang dibakar Neng angkat dua panangan, kucur ke dalam panangan neng, terus boleh masuk ke dalam lainnya. Oke, pesatkan guys. Ini jangan guys yang ada di sini. IJD tidak ada. Cakap ini atau nomor yang dari saling kami ini memang isul. Enggak, ada detasan ini kapan gitu? Apa mak dipagi? Seperti tadi kan diangkat dengan dua pandangan tapi saya di apa pusat perkenalan ini apa yang nak pilih ibadahnya itu yang nak pilih harus mengkongkar atau teman dari saling ke bapak mana bapak saling ini gitu tadi bapak langsung dipakai memang dan sagayung hewan lainnya kawakas pilih-pilih sepengantin yang beli sehari malah utang karena apa aku
anak Islamina. Oke. Selanjutnya dua negaranya jantan dua keluarga. Iya, bagaimana? Alhamdulillah. Masih dia, masih 5 keluarga, ini nomor 5 kan, 1 RT, setelah dari siapa ya sama aku 2 RT dari kalau dia kan kalau bukan setelah dibakar, saya harus akhirnya, alhamdulillah.
Adede mau di masker mah katingali leweh. Strep. Ya, pokoknya kayak boleh. Ya, saya sih kan gitu kalau saya salah ya. Yang ada terus. Ini apa? Bocor video sampai di obat tapi ada yang kabarnya dulu. Dua jam. Ini ada duit 2 jam. Terus? Neng, kapain dia, Neng? Ini lu kaya kamu, kaya orang, lu kaya belum kesana ya? Canda? Kamu? Dari ya? Terus? Stop.
Ya 4.000. Sabar. Pengen kamera tuh. Udah luar. Habis 2.000. Benar. Ojek, jangan ada ya. Cicing. Ayo. Diliwat. Uing diliwatan. Luar biasa, tulungan. Wah benar, waduh. Tuh. Awasin kamera. Ngepegang ke maghribnya. Bisa nama ngajaga iya bisa kata ceng. ASA artinya. Makasih dia. Ya, selama ayunan yang ngelak ada bukan kaya, tapi kalau kaya kan bisa masyarakat penduduk lah, dari bukan lah. Jadi, masuk dari nanti kalau kamu lah, kasih lewat, kan gitu nih. Ayo, ada ya, tuh, kasih tuh, abang ini, oh gitu. Ini sama abang gitu. Ini hanya ada sama lama. Wah, jangan lupa angkat dulu diangkat, kalau itu diangkat pulang.
Diberangkat semangat. Hiji, dua, tilu. Angkat. Naik jalan mundur. Nah, ayam jalan-jalan orang kerajaan kalung. Kesepuan jiwa kadang lagi sadayana alhamdulillah rabbil alamin. Dina bantayan masyarakat tindak arah sarang silangan parantos rengkut singkuring sarengan di sundaran saking manajemen coba bareng asa terima media ngaturangkeun karena sadayana kapun santina samudaya silangan anak akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.